basa etamah karek cenah bahwa jadi pelampiasan teh nyeri kana mana. Baheula loba nu ngaulah-ulah, bahkan kabeh babaturan oge ngomong kade sia atuh da ari geus nyaah. Tapi ayeuna mah geus karasa nyeri ningannya. Urang ukur jadi ubar jenuh saat si itu jeung kabogohna keur pajauh. Tapi baelah, najan ieu karasa meleg, ku urang bakal diteleg. Karena urang sadar ieu resikona. Resiko saat ngeundeun rasa ka jelema anu geus aya nu boga. Ya Allah, lamun si itu jeung urang kudu ngahiji, kuatkeun urang tina ieu ka nyeri. Tapi lamun nyatana urang ukur pasangan sementarana, pangihkeun urang jeung jelema gagantina.